Nularasna kemana itu Kang? Kadi itu Mang Jack. Kadi itu. Mas, adanya juga 7. Mas, lain kunci 7, kunci 12. Masih kira masang setir. Oh, ilah. Ini parah nih. Gila, kemananya? Kumaha tuh urang ini ngadaguan wae. Ngadagoan we, da geus kumaha deui atuh. Permisi Kang, tumpang taros. Naros naon, Neng? Kami jalan ke Cipatuja kemana? Kadi itu Mang Jack, kadi itu. Ai mana emang delok. Kadi itu cepatnya mah. Tajim kadi itu. Aduh, nularasna kemana itu Kang? Kadi itu Mang Jack. Kadi itu ai siapa lu? Hayang duit teu. Heeh. Ngajawabnya sarua tuh. Heeh. Penta duitna Heeh. Oke. Kemana Kang itu? Kadi. Cina sarua. Kadi itunya. Kadi. Kadi itu Neng. Oh, laras kan itu. Ya, kadi itu. Oh, hatur nuhun Kang. Ieu hatur lumayan lah ti abi. Pokoknya mah hatur nuhun Kang. Kira-kira tuh mere teh 500 ngahina eta Mang Jack. Anak aing geus embung di mere 500. Tong galak-galak ka wewe karunya teh. Kira-kira 500. Ketong galak tong dicarekan. Mau naon duit 500? Anu baik sia tatu mere teh. Pi aku 500 perak. Apa? Geus Mang Jack ulah nepi ka kitu. Kalem Kang. Duh, aing mah jadi repot kieu ieu teh. Ini Kang, hatur nuhun pokoknya. Gini atuh. Baru Jadi nularasna ka mana kan itu? kesana. Ya. Hatur nuhun nya. Udah capek bang. Sama-sama Neng. Adik, uang mainan. Goblok. Eta awewe. Lain geuleuh heula Mang Jack mana jeung naon uang mainan. Burik hari ayeuna teh bakal datang si Cebu. Ciri-cirina teh botak, gendutnya. Rada gedeng. Betul mah Beuteungna rada gede saeutik. musik terus. Heeh. Tah, engke lamun si Mang eta, tong dibejakeun maya di rumah heueuh. Bejakeunna keur di Ciamis, kade poho di Ciamis. Kermantai we atuh gitu ke jalan-jalan. Oh, nya bener. Mantai heula boleh. Tuh sangan anak gitu wae mah aya teh dibere heula mah. Naon eta kikieuan? Can ngeureut kuku. Lain mah meuni teu ngarti pisan atunya meuni teu peka-peka can ieu kieu. Duit meuni teu Maneh yang peka atuh. Duit pisan budak aya namanya. Kala. Tah, kayak belikan lah bea seueuh 5 kilo, terus gula, terus minyak, terus uyah. Tah, Aing mah kayak daharna jeung uyah we heula. Kayak pulangna jeung maneh. poinnya purang teh 5.000 aing mun saeutik pisan geus aing bejakeun gitu aya di imah tuh si mama agih we gitu. Ieu maneh teh nya kakolot nurus tunjung. Ieu pokona mah ceklan we heula duitna. Engke mun si Mang nu botak eta heueuh bejakeun mah keur di Ciamis. Yeuh, gut. Mak aya mah itu zaman mah. Pokona ieu ceklan cek duitna. Yang, Pulang, kemana Mama? mama. Aya nuju ke pantai. Ke pantai. Nuju ya jalan-jalan nyewatan mah. Ih, kala ketang ke pantai teh Pak. Mana ya? Lu bener, kemana? Kala, mak, ke pantai atau ke Ciamis? Ka Ciamis, burik. Oh, tuh cenah mang di Ciamis. Kecaha. Cek mama. Oh. Aing mulangna iraha. Oh, nyapo kala. Ma, aing urang iraha. Ira tuh. Isuk sore, burik. Oh, isuk sore cenah mang buat tetep baikna. Sore. Heeh. Geus we isukan balik deui urang. Oh, Atuh wayana kitu kudu aya nya. Oh, Heuh. ma, aman geus balik. Oh, geus balik, burik. Nya ka dieu. Aing asal lieur ieu teh. Anu tadi di geroan saha? Emak. Aing beunga. Mang. Beli bajigur. Oh, siap. Sabaraha aja. Kala mang. Meli ulah.
Ya, lu puguh naik meuli atawa moal. Buka tuh mang da ieu teh. Coba acil kita aya mang. Beda cekieugenan ulah. Kunaon atuh bieu digeroan, Jang? Ayo mau meuli mah. Kela mang. Mang atuh mang urang nganjuk heula mang geus dibayar. Wing keur duit cenah mang. Beli satu mang. Ya mang. Letik-letik nganyuk teh. Wah, gak ada. Mau dianjukeun, can ngalarisan. Mang atuh mang reng mang berapa teu karunya meuli ke budak. Entah tekarunya bajigur. Awas. Kai mang. Atuh isu mau dibayar bener isu. Kenapa diilin? Awas. Mang. Bajigur. Tuh mang kita mah ya mang. Aduh, ada naon ini teh menira ribut gini. Mang beli. Hah, beli? Siap, cantik. Mau apa? Aku mau bajigurnya. Beri pulang atuh mandi. Engke atuh mang heula. Anaknya? Iya. Tadi saya kasih bajigur dia nggak mau menolak. Bohong. Tadi mah murid mau ngaji juga. Jangan katanya. Ih, jangan begitu kamu anak kecil sih. Bener mah tadi mah. Dia baik mau ngasih. Kamu- Baik. Kamu letik-letik suka ngebohong gitu. Kan tadi mamang teh nawarin, Jang. Bagus. Gak punya uang. Kata mamang teh, sok bajigur mau. Kamu nggak mau. Bohong, kita mah bohong. Modus kita masih mang mah. Tadi mah bahasa mama. Seperti ini sekali mah. Kenapa mah? Yang jadi liu. Beneran ini teh bohong. Beneran bohong. Si mang mah tuh ketinggalan tuh dina wajar lagi mah. Mama tak percayaan ke murid teh. Lah murid main pulang we. Mani. Yang ini bajigurnya. Enggak. Tuh dari tadi nolak terus. Wah, mamnya baik banget. Beneran ini teh ngasih? Iya. Kalau ngasih mah aku sekalian, aku pengen ini, apa yang ini? Sok mau apa lagi? Anaknya mah tadi kenapa ya dia mah gak mau kan? Mau diberi bajigur, embung katanya. Mau apa aja? Semuanya aja? Hah? Semua? Iya. Soalnya aku mau dagang. Eling kamu mana? Sini ya. Tuh jadi. Diberi kalau ke semua. Assalamualaikum. Salam. Ini saya kamari ngelamar damel di sini, diterima nggak? Oh, serius kamu tuh pada damel di dia? Kalau santan, ujung ada melan hai kaki. Sok atuh bantuan langsung. Oh, oke, siap. Nah, biar ngolong heula. Kalau misalkan wing perlu kunci, pang nyodorkan ya. Gede tuh kunci. Neng, tadi kan kunci 12, Neng. Oke. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep. Enggak tuh, Neng. Kela 7. Alah, bareng kunci 12, iya kan ayat 7. Aing mah. Wah, kenek teh. Sigan nah hungkul. Bos, adanya juga 7. Masih lain kunci 7, kunci 12. Masih kira masang setir. Wah, ilah. Tuh, iya mah ada 7. Aing makanya tegal serangan kita nama. Nah, yuk kunci 12 yo. Kesadar kena urang lamun meta tak kunci. Aing mending kana gawe sorangan gua kenek model kieu apa. Nah, kunci 23 pengadekeun. Siap, Bos. Yuk kunci 22. Alah, 23 mah euy. Aha. Kunci 10. Alhamdulillah asan kalah di pilihan. Tambah Bisa teh sing kenek kan? 10 jeung 13 23. Yuh. Mana? Penurunan mentek kunci 23 udah gede imah kecil lembut kumaha? Nya kapan ieu kunci 13, ieu kunci 10 jadi 23. Tumbukeun. Bu Edan. Sudah dajar di mana? Ngapakan macam model gitu? Terus kok aing dipecat kah? Aing bujit enggak panek model mana aing. Mending kena pulang aja. Degel. Ah, dipecat. Mana atuh buruhna? Buruhnan bengeh. Gawe karek sakitu baru saralah teh. Init aing kalah bujit liut. Lajung. Ya udah.
Bye. Well.